Hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu bisa ngalepaskeunana mun urang hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna Hikmah Gusti jadi rumusna manusia keluar tina masalah. Rumasa rumus masalah sadidinten. Aduh, raos pisannya upami urang ngarenungkeun ngalenyepan naon anu tadi dikidungkeun leresnya urang teh sanes rarasaan urang teh teu gaduh masalah sanes da memang kanyataan salaku manusia mah aya we masalah teh masalah mah Pak seueur malahan masalah malahan aya nu suur namanya rengse ieu aya nu sanesna gitu tah memang urang teh bagja tiasa kagungan kitab siloka anu ngawulang ka urang supados kumaha carana kaluar tina masalah. Abdi mah bade nyuhunkeun eta Abah Omen tiasa teu ngidungkeun nu pasal siloka pasal 12 ayat 11 dugi ayat 10 dugi ka 12 bade kidung sumuhun enggak raoseun aduh ieu ya. jelema hade mah rumawat kana pipiaraan nu jahat mah telenges kana pipiaraan teh jurut tani anu wakel digawe moal kurang dahareun kacida bodona biceun waktu pikeun hal nu mubadir jalma jahat nganyar pidorakaeun ari nu bener mah hirupna teh reug hirup nu bener bakal regreg. Memang ieu kunci kahirupan manusia. Abdi emut kana tepangan anu kapengker kan urang masih keneh ngobrolkeun dina siloka pasal 12. Yen urang teh kedah hirup bener tapi bener oge kedah masihan terang kanu sanes. Nah, Pak bade ka Abah, Kang Omen, Kang Budi, oge ka Geril, bilih aya patarosan atau kumaha. Memang urang teh dina waktos bade
maparin solusi atanapi cariosan Pak aya nu lepat pangintennya bade masihan nya lebetan lah sakedikna mah tapi kadang-kadang sok ditampi teh benten Pak kumaha tah eta kitu nah ieu teh salah lepat cariosan atanapi anjeunna memang urang kedah milah-milah oh ya ieu teh jalmi anu sok nampi masukan-masukan atau kumaha tah aya pengalaman-pengalaman panginten ti Kang Budi nya abdi teh tos masihan terang tapi geningan balukarna jadi musuhan ka abdi tadi Ya abdinya sekediknya mohon cobi ya abdilah sekedik aya memang ieu ge salah sawias pengalamannya abdi kantos nya ceuk istilahna mah ngabejaan gitu nya ka wargi nu pirerencangan da ari kurarasaan mah niat mah bener gitu nya urang teh gitu hayang meresolusi dah nanging saatos dirasa-rasa gitu nya naon anu ku urang dijentrekeun teh henteu salamina anu eceuk urang teh bener katarima na ku batur mah bener gitu nya tapi anu janten masalah eta ternyata eta tiasa dikembalikeun deui ka urang Pak da ayeuna kieu nya ye misalkeun lamun urang misalna mere solusi tentang ekonomi sedangkan urang ge misalna bereun kitu nya kira kene gitu. kadang-kadang eta sok moal rasa eta kitu nya gitu tah kitu oge dina hal kahadean urang moal bisa mere solusi tentang kahadean namun urang teu hade gitu da kedah ditinggal heula buktosna gitu nya wah maneh teh kudu alus ieu lampah teh sedangkan urang teu mere contoh anu alus tah kadang eta anu janten masalah teh kitu nya janten henteu salamina urang tiasa mere bombolongan atanapi wejangan kanu sanes lamun contoh ti urangna sacara pribadi gitu. Hartosna upami urang bade masihan kasayan ka batur urang kedah sae gitu. Nah, Pak kumaha ieu Bah Deni. Tapi Kang Budi heula atawa kumaha ieu? Bah Deni. Tah eta memang mun leres dina kahirupan urang nya. Aya we nu model-model kitu. Cek paripaosna mah lauk nu ku urang diajaran ieu kumaha sayana ngojay gitu. Lepat rupina. Nah eta urang ge kedah ningal ya. Tadi punten ya abdi tos ngalaman tacan lami nembe kamari-kamari ieu. Nempangan jalmi anu memang kirang dangu. Jarios naon we ge? Hah? Padahal aku kita dah pamit terang kumaha. Ayo we adu lepat gitu nya sanes lepat cariosan tapi lepat penampian gitu. Lepat penampianana. Nah, kumaha tah upami nya samodel kitu nya tos kaalaman, tangtos bakal kaalaman deui. Urang teh nyarios anu leres. Tos diniatan niatna leres, tapi tak eta teh urang maksudna leres, malihan urangna anu dilepatkeun. Leres. Nyeri hate teu? tangtos. Sepuh nyarios ka murang kali tong kitu, tong kieu. Ada abah ge. Gitu kan. Abu ge tah gitu. Urang maksudna hoyong ngalereskeun urang dilepatkeun. Aya. Tah. Pamitina siloka kedah kumaha urang teh. Urang kedah ngartos yen urang teh benten. Maksudna benten teh emutan urang sanes teu moal sami lah sareng emutan batur. Anu dipikahoyong ku urang
ta acan tangtos sami sareng anu di pikahoyong ku batur. Sok aya benten lah. Tah urang kedah terang. Yen urang teh benten. Nah upami urang masihan terang supados anjeunna sami sareng urang atanapi supados anjeunna janten leres. Sanaos tos leres niatna upami urangna hoyong janten contoh ka anjeunna misalkan cek atuh tinggal abdi. Eta tos aya maksad anu kirang leres. Janten abdi nu ditinggal sanes nu leresna abdi anu seolah-olah anu kedah di contoh tah abdi upami tos aya maksad kitu berarti pan anjeunna tos ngaraos leres. Dina waktos eta anjeunna tos aya maksad ngalepatkeun. Ya, tos aya maksad ngalepatkeun kulantaran anjeunna hoyong ditinggal leres. Nah eta niatan sae aya saena tapi upami disidik-sidik eta teh maksudna sanes masihan terang tapi aya maksad anu ngalepatkeun. Ngalepatkeun tapi bahasana anu halus gitu. Halus gitu nya. Ngalepatkeun tapi seolah-olah anjeunna masihan terang. Tah urang kedah bijak. Leres-leres urang upami bade masihan terang, mohon bade masihan terang. Kanggo saha? Kanggo urang atanapi kanggo anjeunna. Upami aya maksud kanggo urang, lepat. Maksud urang nyarios masihan terang kanggo saha? Kanggo anjeunna, sanes kanggo urang, sanes kanggo abdi, mun kanggo anjeunna. Kanggo kasayan anjeunna, sanes kanggo abdi. Margina upami sportos tadi, dah hoyong dipuji atuh anjeunna teh. Hoyong katinggal anjeunna nu leres. Tah nyebutkeun siloka urang kedah terang yang aya jalmi anu memang gaduh maksad anu kirang sae mung dibungkus ku cariosan anu sae. Tah kahiji eta urang ulah kitu. Kaduana upami ningal aya jalmi anu ku urang dipasihan terang tapi embungeun ngalepatkeun tadi tanapi tos diobrolkeun oge nya waktos sabaraha waktos kapengker itu. Sing sabar. Sing sabar. Udugi ka iraha teu aya watesna, teu aya waktosna sabar teh iraha wae di mana wae urang kedah sabar. Tah eta kanggo ngubaran nya, kanggo ngubaran kedah sabar. Tah gitu Kang Sam. Kang Budi satu acan ke Kang Budi nyarios ye saya pisan anu dicaroskeun ku Abah Deni urang aoskeun opat ayat teh opat ieu mohon ayat 15 dugi 18 atau tapi dugi 18 lah. Mangga urang diaoskeun dipiring ku kacapi. Di ayat 14 ya saya. Ganjaran teh gumantung kana ucap jeung laku lampah saimbang jeung pagawean. Jalma gejul mah sok ngarasa bener bae, sabalikna nu wijaksana mah daek narima pituah. Lamun jalma palung pundung sok terus nangarkeun maneh, ari nu lantip mah tahan ku pangawaleh, tahan ku pangweweleh. Lamun maneh nyarita nu sanyana, keadilan baris jalan. Sabalikna lamun bohong, keadilan moal jalan. Omongan anu teu dipikir heula lir pedang nojos, jero ngaraheteunana.
Demi omongan anu make akal budi mah jadi tambah, bohong mah moal tahan lila-lila, sabalikna nu saestuna nama tagen sapapanjang. Tagen sapa panjang. Leres nyanya janten pangawruh anu leres mah tagen salami nanya panya. Cing, cobi, Kang Budi. Kang, aya kamandang. Ya, mohon dina ayat 18 ditetelakeun omongan anu teu dipikir-pikir heula mah lir pedang nojos. Jero ngaraheutanana demi omongan anu make akal budi mah jadi tambah. Tambah teh jadi landong pangintennya. Tapi sok nya pang beberah mana panglipur kalbu teh kitu jadi ubar. Tah abdi mau sisikeun panginten ka hiji kange anu maparinan nasehat kanu aya anu lepat gitu di sagedengeun sim kuringnya sami sapertos kitu rada sesah oge bah ngingetanna teh saupamina urang teu terang kondisi anu diajak ngobrol ku urang teh da ayeuna kumaha panampianana terang janten kedah terang heula kondisi anjeunna. Nah anjeunna teh ngalakukeun sapertos kitu teh karena terang memang lepat tah naha memang dihaja gitu. Tah sakapeung upami teu ngange hikmah ti Gusti. Sok kitu sok sabelong bentor raosna gitu. Janten leres satu acan urang nyarios kanu ka jalmi eta ya urang kedah ngalaman heula. Urang kedah ngalaksanakeun heula kitunya. Sing bener hirup teh kudu kieu, kudu kitu. Tuh, ieu mah tingali kuring. Tah eta mah beureunan aya kasombongan sakedik di dinya. Tah upami teu teh kasombongan mah nya teu kedah dicarioskeun teh teu katingal. Nya leres. Tos katingal. Oh, ieu mah jalmina benten janten upami diemutan teh ku anjeunna nya tiasa nampi. Sawangsulna upami sim kuring janten jalmi anu memang di paparinan nasehat atanapi piwulang atanapi atikan ditegur teh ya. Ya upami abdi ge sok ninggal jalmina eta mah nyarios hungkul kitu nya. Mun ieu mah jadi nato kitu nya. No action talk only. Nato. Istilah. Omdo cenah bahasa kiwari mah. Ina teman bahasa Inggris mah no action talk only. Aya kitu. Aya oge anu memang ieu mah ngalaksanakeun. Ieu contona abdi jalmina panginten upami dina tes kepribadian mah aya flegmatikna gitu. Flegmatikna mah random weh gitu. Henteu patos sistematis pada melanteh. Di emutan kedah sistematis, tapi abdi ningal kahirupan anjeunna nu ngemutan abdi. Oh iya mah da leres sistematis hirupna teh teratur, tertib. Abdi kersa ngiring. Leres. Tapi emang kudu kieu, kudu kitu, anjeunna teh kitu, nya hoream kitu. Sekapeung mah kitu. Janten memang kahoyong urang hoyong ngalereskeun teh kedah ningal heula terus kedah ngartosnya. Tiasa teu upami aya bentenna teu karaos teu didasaran ku kanyaah sareng didasaran ku ngiritik tiasa benten hasilna nya. Katinggal tina buahna leres. Katinggal tina pamilihan kecap, kosakata kalimat benten anu nyarekan sareng anu ngemutan. Nya mohon. Benten katawis benten sok sanaos ari kosakata mah ketang sok aya nu lama ajang teh ulah kadinya cenah kade picilakaeun eta mah leres. Tapi lamun dasar belegug kitunya. Tah dikawitanna teh kudu benten teh dasar belegug. Itunya geus puguh eta aya liang. Hanya apan teu apal urang mah buat teu katingali liang. Leresnya. Janten nganggo kata-kata oge pangitan kedah di atos-atosnya urang teh supados urang leres-leres aya hikmahna lah. Hikmahna supados teu nganyeri. Tah eta kitu. Kanu sanesna janten panampianana jadi leres gitunya. Tah kitu aya pengalaman. Geril aya nu bade taroskeun atuh kumaha? Adu pengalaman gitu. Atau napi henteu? Ieu tadi abi ninggal kitu di aya ucapan teh lir ibarat pedang anu raheut gitu. Eta leres pisan. Sakaterang abi
aya ge dina hiji kasenian kitu nya anu ngandung filosofis nyata ketuk tilu. Tilu teh aya tekad, ucap, lampah gitu tah. Salah sahijina teh aya ucap gitu tah. Nya. Ucap teh jadi mengaruhan kanu lampah urang jadi lampah urang teh pika nyerieun hate batur atauna pinteu gitu. Berarti kumaha tekadna nya aya niatna. Niatna saya pisan teh tanya. Tuh ilmu di seni teh geuningan jero. Leres. Kumaha tah Pak? Hirup teh emang da seni atuh. Nya. Leres. Maka saseni teh orang teh kedah naon namina teh. Ayeuna urang terang ieu enjing aya nu enggal deui ditampi deui. Eta nya namina seni mah teh aya istilahna atos sakitu moal tiasa dirobih deui gitu kan. Seni mah rupi-rupi. Tah eta ge aya sabaraha talita teh kacapi gitu kan. Aya teu 20 tuh. Senar. Eta suling aya nu hiji liang, aya nu dua, aya nu sabaraha teh? Genep aya nu salapan. Tah aya nu rupi-rupi. Diatur kumahanya. Aduh. Tah hirup ge seni atuh. Nya. Termasuk eta tadi anu dicarioskeun seni kanggo masihan terang gitu kan. Seni oge di mana urang aya waktosna di pasihan terang. Leres. Aya waktosna ge ngalaman abdi ge mohon tiasa ngawulang masihan terang. Nah abdi teras-terasan masihan terang. Teras abdi nyarios tos lah abdi mah tos terang. Teu kedah di pasihan terang deui. Maksudna teh urang anu masihan terang teu acan tangtos urang terang sadayana. Tiasa wae anu dicarioskeun ku urang anjeunna tos terang, malihan langkung terang. Aya urang misalkan orang Subang tah gitu pan teras abdi orang Bandung nyarioskeun perkawi Subang gitu pan. Kumaha sareng Kang Omen saha nu langkung terang abdi atuh nepi Kang Omen atuh Subang. Sok nyanyahoanan gitu. Ulah sok nyanyahoanan gitu kan. Masihan terang leres-leres memang anu kurang ditinggal pantes dicarioskeun. Eta di mana orang kedah masihan terang. Kedah pantes ulah nyanyahoanan. Masihan terang anu anjeunna tos terang malihan langkung terang gitu kan. Isin atuh. Tah di mana aya waktos urang di pasihan terang kumaha tah? Kedah kumaha? Kedah biasana. Laksanakeun. Kedahna nya eta teh upami urang masihan terang urang hoyong. Anu dicarioskeun ku urang ditampi. Berarti di mana orang di pasihan terang anu masihan terang oge sami sareng urang. Hoyong cariosan urang ditampi ku urang. Nah gitu. Nya teh nahan wae anu ku urang di PK hoyong dilakukeun ku batur, urang ge kedah kitu. Didamel kitu ka baturnya. Mohon upami urang hoyong dikupingkeun, urang kedah ngupingkeun. Mana heula dikupingkeun heula atawa napi ngupingkeun heula? Ngupingkeun heula. Kitu nya. Urang kedah ngupingkeun anu dicarioskeun nya panginten ya terus diobrolkeun aya maksud anu awon terus sabios. Nya. Gitu kan? Tah aya dina waktos urang masihan terang. Ya tadi teh urang kedah oge ngartos yen aya waktosna panginten teu sesuai anu dicarioskeun ku urang sareng naon anu dipika hoyong ku anjeunna. Tah sami janten aya sawaktos-waktos urang di pasihan terang, aya sawaktos-waktos urang masihan terang. Kedah sami maksudna urang kedah ngahargaan. Ngahargaan saha anu masihan terang, urang kedah oge ngahargaan ka saha urang masihan terang. Ah gitu. Upami urang tos ngahargaan saur abdi mah nya moal aya maksad anu ngarendahkeun. Tah urang kaluhurkeun heula. Jadi saha anu nyarios ka urang kaluhurkeun. Ka saha urang nyarios kaluhurkeun. Sami itu kan. Nyantan urang ya teu aya benten gitu kan. Ngaajenan oge priyogi pisan eta dihargaan anu dicarioskeun. Ya urang oge kedah ngahargaan ka saha urang masihan terang. Tah kitu Kang. Ayat ieu ye Kang Omen. Biasa teh dicarioskeun di samping urang teh salian urang ieu Pak
perkawis hal cariosan urang tapi oge ieu aya kangge para pamimpin ieu cobi Pak. Kang Omen. Dua tilu ayat dikidungkeun lah. Kidungkeun. Ayat Kak. 23 dugi 25 gerak cobi. 23 25. Oke, kidungkeun we. Jama lantip mah tarah ieu aing nyaho sabalikna nu palung mah nemrakeun kabodohanana waka digawe matak boga kawasa nu kedul mah paling-paling jadi badega kususah mah jalma teh leungit kabagjaanana tapi ku pangbaberah nama kasusahna paler. Wakal gawe matak boga kawasa nu kedul mah paling-paling jadi badega. Nah, ieu saya oge Pak ngawulang kana kapamimpinan. Urang teh salaku pamimpin anu memang kedah terangnya. Kumaha cara ngomunikasikeun. Kumaha cara urang tiasa midamel hal-hal anu sae gitu. Kumaha Pak aya teh nu bade diieukeun? Tos kealaman lah tah. Kang Omen. Anu kealaman ku abdi nya memang ucapan anu jadi pamimpin teh memang aya bentenna gitu anu karaos mah kitu nya. Sabab urang osok ngaraos saha heula yeuh anu nyarios teh gitu ya. Tapi geningan waktosna Kang. Aduh kumaha atuh abdi teh. Wangkong panjang Mohon. poe pondok. Tah eta. Sok aya Jadi bisa disambung kayaknya Minggon Payun gitu. ditutup ieu ayat 27. Kang, dugi ka 28 ku kidung geura aduh. Ayo atuh. Teu ninggal waktos abdi teh. Abdi ge hilap. Duh kumargi ya aduh. Aya deui kayaknya. Ayo waktu Diteraskeun deui. Anu kedul moal bisa ngahontal udaganana sabalikna nu rajin mah baris pinanggih jeung bagja bener teh nungtun kana jalan hirup ari kagejulan nungtun kana jalan pipaeheun turun jati rahayu Gusti ngaberkahan. Anu kedul moal bisa ngahontal udaganana sabalikna nu rajin mah baris pinanggih jeung bagja bener teh nungtun kana jalan hirup ari kagejulan nungtun kana jalan pipaeheun turun jati rahayu Gusti ngaber